Urang nyetelkeun beheung cepot sareng huluna baraya sapertos kieu tah. Kumaha carana? Hayu urang tingali prosesna tah. Mula-mula urang coak heula baraya teu ngagera gaji, urang naon? Bere ruang kitu. Satosna kitu mah urang bor wae, duh ieu teh macet baraya. Ieu teh gede teuing tanagana baraya urang ganti wae ku anu 10 mili. Tah ieu borna anu 10 mili urang hanteman urang liangan supados henteu bangga teuing dina natahna. Tah saantos di bolongan mah urang tatah we baraya teu nepi urang pahat. Tah ieu teh bisa pahat bisa tatah eta mah istilahnya baraya nya. Tah ari di kuring mah nu kieu teh ngaranna teh pahat. Tah terus wae urang cokrah ieu teh pikeun beheungna nya urang nyieun ruang teu tapi nyieun lolongkrang pikeun beheung supados tiasa ngungkleuk si cepotna teh baraya. Tah satos nareta kieu urang bere ka jerona urang bolongan deui urang boran deui ieuna tah urang bolongan supados aya anu ka jerona kitu tah. Biasa urang naon tatah deui satosna di liangan kubur mah. Tah kieu kirang langkung prosesna ieu mah versi SIM abdi nya. Tangtosna oge beda-beda gitu carana beda cara beda jalanna gitu. Nya nu penting mah kadinya keneh hasilna mah kitu baraya. Tah saosna kieu mah urang rapihan ieu lolongkrangna teu nepi coakanana supados henteu ngararait engkena. Tah rupina cekap sakieu oge. Terasna urang damel pikeun beheungna tah ukuranna sakieu we da ieu ge kosna mah panjang teuing ieu teh. Tapikeun baelah tibatan heureut mending keneh urang rada panjangan sakedik heulaanan. Tah terasna urang naon? Kadekan ieu teh ngupas pisan ieu teh kayuna pikeun pibeheungeun ieu teh. Da kamari caah teh di abdi janten seueur kayu anu paralid tangtosna ieu ku kuring mah dimanfaatkeun nya ku batur mah ditoler-toler ari ku kuring mah dimanfaatkeun we bisa jadi artos kitu da ari di elmuan mah kitu nya baraya nya. Tah terasna oge urang lajeng deui ieu teh ngedamel beheungna urang sogat supados engke teh bisa katahan ku beheung ieu naon si hulu wayangna teh dina gadona teu nepi dina naon nya dina gondokna tah supados katahan kena teh upami dikenyang teh balik deui kitu. Tah sapertos kieu baraya. Tah upami tos dibakalan mah ieuna dikadekan teras wae urang perhalus ngangge perkakas anu langkung alit nya ieu teh pikeun memperhalus nya. Tuh terus wae urang ngarautan urang lalebah supados katingalna rada rapih gitu. Sanaos ieu teh bakal katuruban gitu katutupan ku iket atau nepi ku bendo tapi urang kedah di rapihan baraya ulah amuradul teuing kitu nya abong-abong katutupan. Tah teras wae urang raut tuh tos pas ieu teh. Nanging ieu huluna ieu teu acan rada ieu urang raut deui sakedik. Tah upami nu beulah kieu mah tos seueur nya tutorialna ku kuring dijelaskeun janten henteu jadi hambatan. Aya trikna, aya tipsna supados ngarapetkeun deui supados anu beulah teh nu retak teh henteu katingal retakanana engkena teh. Tah ulah hariwang. Tah ayeuna urang lajeng kana proses ngabolongan ieu teh supados tiasa ngungkleuk teh kedah di bolongan baraya di naon disebatna teh ditiir meureun ieu teh engkena teh dipiting. Dibiting lain dipiting dibiting ditiir engkena teh ngangge cocolok engkena teh ngangge beusi boh beusi boh fiber kitu tiasa. Tah urang tembuskeun tah kitu jadina mekanismena baraya. Ieu teh perjalananna teh masih keneh panjang baraya can dikaretan can naon tuh. Ieu mah versi mentahan kitu mah urang ropea deui baraya. Tah kitu meureunan proses singkatna hatur nuhun parantos nongton video ieu dugi kaberes. Hatur nuhun.